mitra kaum dangu nuju ngadangkeun dongeng judulna Randa Bengsrat karangan Giligsa. Ieu dongeng para mitra atuh di eta kasangakeun eta hiburan pambeberamana. Mangga nyangakeun bae. Mugi-mugi dongeng-dongeng Imam Jaya Official tiasa katampi kalayan kabingaan. Tekaraos ayeuna nincak bagian kesalapannya para wargi. Mugi-mugi urang aya dina kaayaan sehat salamina. Urang para mitra sadaya hartos nama kenging panangtayungan ti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Aya paribasa para mitra, paribasa cenah ieu para wargi nyaeta ieu para wargi nya dahar kawas meri silain mah dahar teh kawas meri ya para wargi sadaya. Dan berat apret dahar teh para wargi ayu meri wae jeung teh gitunya dahar teh ngelolon dilodok tapi beri berat apret gitu. Gitu kalau kaos meri dahar teh cenah gitu. Ya empat apret kali itu kan ieu teh cenah reme teh kali itu kan. Gitu para mitra aya paribasanya bahasa Sunda dahar kawas meri. Urang lajengkeun we kana dongeng Randa Bengsrat karangan Giligsa dina bagian kasalapan wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu judulna nyaeta Randa Bengsrat ayeuna nincak bagian kasalapan. Mangga urang sami-sami hanca bae dongeng ieu etang-etang hiburan pangbeberahmana. Lalakon aya Patula Patalina sareng Karmin oge Nyisari Bisarma oge sareng sanes-sanesna. Ieu dongeng panjang para mitra, ieu namanya ngawitan atuh da namanya mitembean kitu. Mangga nyangakeun para wargi carios nyambung judulna Randa Bengsrat bagian kasalapan karya Giligsa. Para mitra kaum dangu, hate Nyisari rada kaupahan kanyerina asaya nu mantuan. Atuh teu ngomong deui tuluy cengkat rek kacai malah Bisarmah ge rusuhan ka dapur. Tuluy bebeja kama ijem yen rek init heula sakedeung. Heuleut sawatara waktu Bisarmah jeung Nyisari geus sagedangdan. Tuluy arinit ningalkeun imah sedengkeun Mang Ading keur eueuh da can datang ti sawah. Inung jeung anak laleumpang mapai jalan gede maju ngetan semu ngaler. Ngajugjug ka hiji imah nu rada mencal tinu sejen sanggeus tepi Bisarmah uluk salam. Atuh harita para mitra barang Bisarmah uluk salam Aki Ramli tuluy nyarita. Mangga Nyai, aya naon rusuh teuing ieu teh yap ka jero kayu. Da pantoge teu ditulakan surungkeun we ka inya. Tema nu ti jero siga nu geus apal kana sora Bisarmah. Nuhun atuh Aki. Bisarmah unggah kana golodog tuluy nyurungkeun panto. Nyaan panto teu ditulakan berai muka. Tuluy Bisarmah ka jero dituturkeun ku Nyisari gek dariuk dina lampit anu geus herang. Harita pribumi nu ngaran Aki Ramli geus meneko sila bari udud padudan. Geuningan Nyisarmah aya naon Nyai? Aki Ramli melong ka Bisarmah nu geus emok bari mano ka pribumi. Sedengkeun Nyisari ngeluk tungkul hatena can leler masih keneh ngarasa sedih ku ayana panghina ti lalaki. Aki hapunten anu kasuhun margi abdi teh rumaos parantos ngaganggu kana katengtreman Aki. Mugi kersa ngahapunten sareng disuhunkeun ridona kanggo nulungan ka abdi anu nuju susah. Waduh. Ulah loba teuing komentar Nyai. Aya perlu mah geurapok caritakeun ka Aki. Nya kawas nu kakara wae sok caritakeun nya kunaon atuh Nyai teh pangpangna kitu teh. Menak katunggaraan abdi teh Aki kenging panghina ti hiji lalaki nu ngaran Karmin urang Cikekes. Saha nu dihina teh? Nah Nyai adawa tuang putra. Pun anak nyatana Nyisari. Tah geuning meuni alum kitu Aki, karunya atuh puguh ge lah. Meuni menak kanyeri batin anu banget cacakan mun lain anak abdi mah boa teh geus katurelengan budak teh. Ceuk Bisarmah meuni agul. Kituna teh bari nunyuk ka Nyisari. Oyuh nya kaharti atuh ku Aki oge. King caritakeun heula sababna. Ngare kumaha mimitina pangna bisa kitu teh atuh ieu teh. Barabat Bisarmah nyaritakeun riwayatna.
timimiti kadatangan ku Karmin nepi kadanget harita kabeh ditetek taya nu kaliwat. Tah kitu lalakonna teh Aki. Doi. Ai ayeuna hayang kumaha atuh nyai teh ieu teh. Hayang melet si Karmin we sina kaedanan ku pun anak tuman. Sina karasaeun ku bawengokna yen anak abdi teh lain budak samanea. Oh, atuh rek dijieun sabaraha maneh atuh budak teh. Aki mah kana susah sok ngaheureuyan wae kanu susah teh pokona mah Aki. Si Karmin teh sina kaedanan beurang peuting sina inget kapun anak. Komo mun bisa datang ka dieu masa kalian rek dikerebet. Aki Ramli unggut-unggutan ngarti kana maksud Nabi Sarma. Sabab pagawean Aki Ramli teh memang kitu sok metakeun pelet. Sarta sok pada ngadeg-deg dinu jauh nu geges kasohor para mitra komo nu deukeut mah. Ai biasa nu kieu para mitra sohorna teh kanu jauh, ai kanu caket mah teu sohor. Gitu kahiuman bangkong. Nya babali atuh nu kitu mah sabab geus jadi pagawean Aki. Tapi nya bogakeun syaratna. Aya Aki mah nganyangakeun. Bisar mah mikeun bungkusan leutik ku Aki Ramli di tampanan. Tuluy dibuka breh eusina duit. Lamaran 5 lamar ditambah ku menyan sagede muncang. Ayeuna mah kieu we atuh. Aki rek ngukus bari mapakeun jampe pamake. Ari hidap kudu nyawang rupa Jang Karmin. Anggap we yen Jang Karmin teh aya hareupeun hidap. Kardi nyai. Bari neuteup ka Nyi Sari. Kahartos Aki mangga sejang iringan. Jawab Nyi Sari. Ope katu jagoan heula sakedeungnya. Aki Ramli ngojengkang ka pawon rek nyieun parupuyan. Sanggeus beres nyampeurkeun deui ka semahna gek diuk meninga jemprak sila ipis. Paledug ngukus haseup menyan menimulek ka luhur. Lamun Aki nepak pimpi, hidap kudu ngamimitian nyawangkeun rupa Jang Karmin. Leuwih husu, leuwih hade, leuwih lila, leuwih mati, berak Bandungan. Mangga Ki. Barabat para mitra sadaya. Aki Ramli mapatkeun jang jawokanana jampe pamake. Paranti nerapkeun pelet sanggeus parat babacaan tuluy nepak pingping. Mere isyarat ka Nyi Sari sangka nyawang rupa-rupa rupana Karmin. Malah nu milu nyawang teh lain Nyi Sari bae najan Bisar mah ge mantuan ngarah pelet Aki Ramli leuwih matih tumerapna. Akhirna para mitra pagawean Aki Ramli parat pok manehna nyarita. Nya muga-muga we paniatan nyai teh dikobul. Sing teurak kalayan hade. Sing diijabah sapanyaja. Dung ayeuna mah geura balik tiiskeun pikir tegerekeun hate ulah sok ngulungu teuing badina oge. Sing percaya we kana diri pribadi sarta sing gede kayakinan yen Jang Karmin bakal katarik batin ka bawa jiwa beurang peuting bakal inget bae ka hidep. Tah kitu nyai. Nuhun Aki eta pisan nu dipiharep ku abdi oge. Tema Nyi Sari. Beral geura mulang. Omat ulah sumbung simpang kanu saja. Kudu tuluy ka imah mun geus tepi ka imah seungeut ieu menyan. Aki Ramli mikeun menyan ka Bisar mah tuluy ditampanan sarta dilelepkeun ka jeroeun kutang. Sanggeus amitan bari nganuhunkeun leos duanana baralik bari mawa hate nu lugina. Sabab asa aya nu ngabelaan utamana mah Nyi Sari anu hatena keur tagiwur. Bet ngadak-ngadak jadi tentrem, percaya pisan kana caritaan Aki Ramli. Sadatangna ka imah Bisar mah, apunten sadatangna ka imah Bisar mah jeung Nyi Sari teu laloba omong. Ditanya ku Mang Adim ge bebejana mah tas ulin ti uana. Saeutik ge teu ngabejakeun kana urusan pelet sabab Mang Adim mah teu satujueun mun aya nu kitu teh. Sanggeus sareupna Bisar mah meuleuh menyan di goah bali teu poho di parancahan. Ngemat Karmin sangkan inget ka Nyi Sari. Geus kitu Bisar mah nyampeurkeun ka tengah imah der ngobrol teu jiga-jiga tas meunang ka nyeri. Cag tuna heula ka aya Nyi Sari jeung kolotna ayeuna urang caturkeun Karmin. Nu aya di lemur Cikekes harita teh isuk-isuk kirawan Cihaneut moyan. Karmin ngadaweung dina Bang Barung. Geus saged meunang dangdan sabab rek init kabunut rek nepungan uadali ari sabab ti saprak dempo peuteui teh geus aya 8 poena nepi ka harita. Tapi kulantaran Harli aya halangan antukna paniatan Karmin teh jadi setengah hate. Aya arek aya moal tungtung na ngajentul bari ngalamun inget kana lalakon nu geus kaliwat. Karunya teuing Nyi Sari pantasna teh unggal poe ngarep-ngarep aing we sabab geus lila teu dilongokan. Tapi keun bae da can naon-naon moal matak jadi dosa sugan.
Cek hate Karmin geus mimiti inget deui kabebenina. Keur kitu torojol aya nu datang hiji awewe tengah tubuh rek aya perlu kabi urmi. Atuh meuli curing ha Karmin teh tuluy cengkat sarta pok nyarita bangun sono. Geuning sari bagea teh nyai. Bari terus nyolong krong ngajak sasalaman tapi nu disampeurkeun ngarengkog. Reuas ngadeng omongan Karmin kitu malah unur-unuran. Ujang, nanaonan ieu teh ngalinur atawa kumaha? Ibi malahin sari tapi ini rek nepungan indung Ujang. Cek eta awewe ngakuna teh ngaran ini. Hah? Bi ini astagfirullahalazim. Naku naon kuring teh bi? Karmin ngusap beungeut tuluy diuk dina bang barung ari bi ini ngahuleng. Panon melong ka Karmin nu tungkul bangun malaweung. Aya naon bi ini? Cek hiji sora ti dapur torojol bijil. Geuning araya eta Ajang Karmin teu pupuguh ngajak sasalaman bari nyebut sari. Kunaon si Ujang teh gering atawa kumaha eta teh? Siga nu rada panas budak teh. Bi ini nerangkeun kajadian bieu. Puguh bi urmi reuas bisi anakna kumaha onam. Nanyaan Karmin? Nyaan mah puguh kuring teh bingung mah. Naon sababna nya bet dumadakan inget deui ka Nyisari. Karmin terus-terusan bebeja ka indungna sabab pipikiran bener-bener keur malaweung. Inget ka Sari. Ulah sok dilamun teuing atuh pohokeun we si Sari mah sabab mun hate geus nante hate teu dibebaskeun matak goreng balukarna. Geus barina oge ulah sok ulang-ulang kitu mendingan geura usaha ka ditu. Cek bi urmi ngajujurung ka anakna sangkan buru-buru usaha. Heug mah da iger kinit mah doakeun sing salamet mah. Karmin nangtung bangun laliat sabab poe eta asa sungkan rek rumingkang. Taya sumanget pikeun digawe tapi Karmin maksakeun lantaran inget kana amanat bapana yen manehna kudu diajar usaha pikeun pibekeleun engke mun geus rumah tangga. Karmin turun ti imahna awak karasa lungse pikiran rungsing hate rajet asa teu puguh karasana. Dina kongkolak mata asa aya nu ngahalangan beungeut Nyisari kokolebatan bae. Leos Karmin init ngalenghoy ngajugjug ka Imah Harli. Nu maksud rek diajak kabunut neang peuteun uwana. Barang jol kasampak Harli keur maraban hayam jago malah mabari diusapan tonggongna bangun deudeuh da puguh hayam pelung. Ning maneh min aya naon euy? Harli ngareret bari seuri. Jali aya perlu euy kumaha euy? Sase aya? Sase da tilu pagawe rek naon kitu? Urang kabunut teh neang peuteui. Ayo kabeneran kuring hayu hebet teh ya. Harli atoheun hayam buru-buru dilepaskeun. Tuluy abus ka imah rek dangdan. Ari Karmin diuk dina golodog panon melong kanu jauh. Siga nu mikiran hiji perkara teu kaop ngahuleng. Breh Nyisari nemongan para mitra, bet jiga anu ngahiap-hiap siga nu ngagupayan. Malah panonna bet ngeletan matak pikabitaeun. Aduh, kunaon aing teh atuh teh. Ya teh bet jadi kieu geuning nya. Sarina atuh ajeun teh bet nemongan wae ieu inget wae ka akang kitu. Cek Karmin dina hatena tuluy ngusap beungeut sarta buru-buru nangtung. Bareng jeung kitu Harli norojol geus saged meunang dangdan make duduk kuy samak di pulas hejo. Yumenah urang init. Hayu mumpung isu keneh. Braduanana laleumpah ngajugjug ka bunut saja jalan galecok ngobrol da puguh jeung sobat medok. Harita para mitra Karmin teu asa-asa nyaritakeun kabeh nu kaalaman ku manehna diebrehkeun ka Harli. Indebek mah jiga nu kaedanan euy lantaran teu kaop ngahuleng sakedeung beungeut Nyisari teh nemongan we kumalangkang dina kongkolak mata kumaha keur mopohokeunna nya ceuk Karmin. Alah bet mikiran nu kitu eta mah babari atuh. Lamun bogoh keneh buru-buru datangan deui mun geus teu bogoh antep. Babari ngomong mah tapi hate mah hese dibobodona euy. Tong dibobodo gugu esa kahayangna. Maneh mah teu beunang dibawa badami euy li. Apan ti bareuk teh ge euy lamun geus dibejakeun mah yen Nyisari teh geus dianggap lapur. Sabab kuring teu kuat nyumponan ka hayang bapana. Jadi kapaksa ditinggalkeun we da pugucan hayang kawin ongko kuring mah. Ari ayeuna kumaha kitu? Ayeuna teh euy ngadak-ngadak inget wae euy mun ditu sirikna ngarenghap. Malah tadi mah tas di kaisinan kuring teh sabab nyebut Nyisari kama ini. Untung ku kuring teu dirontok, rek disampeurkeun, rek diajak sasalaman. Coba lamun dirontok, ke kuring diwawalan ku eta sisig, ciraka meureun. Cek Karmin teu euleum-euleum. Da memang kitu nu sanyana. Waduh, parna euy kitu mah tuh. Kade ulah gagabah euy. Bisi maneh kakeunaan ku pelet sileungit teureub ke. Harli nyarenge. Satengah ngaheureuyan. Wah, moal rek beunang ku pelet mah kuring mah teu. Saha atuh? Nya kajeun arinya mah kitu. Tapi datangna pangawasa pelet teu karasa si arang langka.
Nu sadarkan hal eta kademin sing waspada hayang waspada. Tapi kumaha carana mikikeun mau poho ke Nyisarinya sabab kuring teh nyaan ye. Teu hayang ka Nyisari teh. Carana mah teu aya ulah ngalamun we. Nya bener sigana mah kaharti usul maneh teh. Nu lalempang beuki deukeut ka lembur bunut nu akhirna anyog kanu di Jugjug. Karmin jeung Harli arungah ka imah Uadali. Ngan hanyakal Uadali keur eueuh di imah. Keur nempo cai ka sawah menak nu aya di ti pamajikanana atupokna nya. Eueuh geuning si Ujang aya naon ieu teh? Bari mencrong. Ieu wa rerencangan bade nempo peuteui teh wa. Ka mana ri wa pamaget? Ceuk Harli bangun hanyelu. Ka sawah wa maneh mah neang cai. Tapi ari rek nempo peuteui maju mah ka ditu da geus dipasrahkeun ka wa maneh. Ku wa maneh geus dipasrahkeun apaan? Nuhun atuh permios bade dilongo ka ditu wa. Nyaji ka ditu mun geus angeus ka dieu deui bising hayang ngarinum. Karmin jeung Harli harinit ngajugjug kana tangkal peuteui tekung silila geus tepi. Duanana tangah naksir peuteui anu raweuy tina tangkalna. Karmin marah mai bakat ku bungah lantaran peuteui nu geus kolot geus meujeuhna dihala. Ade pisan deui keur paranjang teh baleuneur deui lah. Sigana pi untungeun nya mah ye. Moal burung jadi duit ye, tapi naha ua moal nanaon kitu mun diala ayeuna sabare. Keun bae harga mah kumangke we naha. Ceuk Karmin bangun gumbira lantaran nempo barang dagangan anu sakitu hadena. Nyepek wae teh da ku age geus dipasrahkeun pokona mah asal wani we kana hargana. Ulah rewe jeung ulah murah teuing nawarna beres lah keun urang alaina nya. Ceuk Karmin bari tuluy singkil rek naek kana tangkal peuteui. Sanggeus tarapti terekea naek meuni segut da pugu geus tuman ari kana tuak taekna. Harli nempokeun ti handap bari tangga hatena muji ka sobatna nu geus ahli kana naek. Sedengkeun Karmin beuki lila beuki luhur tereh tepi kana dahan anu panghandapna. Luhurna kira-kira 7 meter, serod Karmin beuki ka luhur. Barang rek tepi pisan kana dahan leng sirah Karmin asa lieur. Tangkal peuteui asa rek runtuh Karmin peureum heula bari ngarandeg. Nyekel pageuh kana tangkal sieun kumaha onam. Tapi dasar keur sial para wargi. Tetempoan Karmin ngadak-ngadak jadi robah anu ditangkep teh lain tangkai peuteui tapi Nyisari. Malah Nyisari suraseuri kulat kelet matak pikabitaeun. Atuh puguh we kasadaran Karmin jadi robah. Lat poho kana kaayaan, poho kana diri pribadi kabebenyokeun ku rupa Nyisari. Sorosod Karmin nyorosod ka handap bari nangkep tangkal peuteui. Lenyap hate Karmin ngalenyap jung nangtung bari ngagero. Min, hati-hati euy. Sorat Hari kadenge kuno jauh. Tapi teu bisa nulungan ka Karmin nu harita nyorosod, nu antukna ngagubrag kana taneuh, terus ngajungkel teu eling-eling. Bajuna rangsak dadana dadas, balas da kaparud ku tangkal peuteui, getihna mimiti bijil. Meni burahai beureum matak baluas nu nempo, celeng Harli muru kanu cilaka, langsung dipayang dibawa lumpat ka imah uana. Di perjalanan harita patepung jeung Mirja nu ngahaja nyampeurkeun tadina marek menta peuteui barang nempo nu dipayang manehna colokok ka Mang Karli. Kananya ka Harli. Kunaon teh Li? Cilaka euy si Karmin ragrag dina tangkal peuteui. Bari terus leumpang rusuhna keur dahayang buru-buru tepi ka imah. Mirja nuturkeun manehna karunyaeun nempo Karmin cilaka kitu mah. Ulah dibawa ka mana-mana Li mending ka bawa ka imah Pasamba we. Sabab ayeuna keur aya tuh sarta ubarna mati. Uing ge basa ka kadeku badog teh nganti lu poe cager euy, ceuk Mirja Daryana keur. Atuh reg Harli teh eureun pipikiran ngadak-ngadak robah inget ka Pasamba. Bener jah mending ka Pasamba we, tapi di mana imahna? Tuturkeun uing. Mirja leumpang ti heula dituturkeun ku Harli. Nu mayang Karmin tekung silih lagi geus tepi kanu di Jugjug. Reg eureun hareupeun imah. Mirja uluk salam bari ngetrokan panto torojol anu bijil ka parengan Pasamba anu bijil teh. Aya naon jang Mirja? Pokna bari neuteuk. Ieu Pak bade mun tulung nu cilaka Pak. Sok bawa ka jero atuh. Harli jeung Mirja arasup Karmin digolerkeun dina palupuh ditepas. Pasamba teu loba omong manehna nyokot cai haneut kana baskom. Tuluy harita teh dada Karmin anu babak dielap ku lamak baseuh. Bari dijampean kulisi Karmin lilir muringis nahan kanyeri. Sabar jang da moal naon-naon. Pasama tuluy narekahan Karmin utama nama bisi matak bahaya kana pangeussi dada. Tapi untung ruksak ukur kulit jeung daging. Jero namah teu naon-naon kitu ceuk katerangan Pasama ka Harli. Kumaha tuh Pak, na tiasa di Bandung ka Cikekes Pak?
cek Harli dumareda karunya kasobatna. Bisa bae tapi ieu tatu merlukeun waktu nu cukup lila pikeun cageurna. Jadi mawa ka Cikekes teh kudu digotongnya. Aduh, kumaha atuh nya panya? Harli bingung. Nah mah bingung-bingung teuing euy Li, ieu urang gotong jeung dewek. Keun bae da musuh teh bareto ayeuna mah geus jadi sobat, cek Mirja. Ngomong matak pikabungaheun atuh puguh Harli ngarasa regreg lantaran aya pibatureun badami. Ayo atuh ja. Urang garotong kuduan tapi kumaha carana nya? Ya kuring buka cara je, urang gotong dia dina cara je. Tilaman ku ieu samak mun perlu make kasur. Wah, riba atuh kudu kitu mah mending make sarung we atuh. Lah eta tah digero, digeyot. Ngalah ieu teu nyerieun tongongna ongko. Ah nyalah. Ya atuh. Age urang neang saurung jeung rancatan. Mirja ngaleos rek nyokot sarung jeung rancatan ka imahna. Tekung silila geus datang deui atuh geus kitu mah tuluy Karmin dipernahkeun dina sarung. Digareyot kalayan ati-ati ngan samemeh init Harli amanat heula ka pasamba. Sangkan dipangbejakeun ka uwana yen Karmin cilaka rag-rag dina tangkal peuteuy. Sanggeus tarap tijung Harli jeung Mirja arinit ngagotong Karmin rek dibawa ka Cikekes rek dibikeun ka kolotna di jalan loba nu nanya sabab ngarasa heran nempo nu digareyot dina sarung. Gancangna carita para mitra Harli jeung Mirja geus tepi kanu dituju. Hake sangoprot amakan ngahegak da puguh capek kawan tutas ngagotong anu sakitu jauhna. Punten Mang, Harli pupuntenan ka Mang Seno. Mangga saha di luar ieu teh? Mang Seno nuker lalangkarakan dina palupu. Nguliat hudang lalaunan harita teh para mitra sadaya. Bangun anu haroreameun pisan. Buka panto Mang, temal Harli ti luar atuh korejat Mang Seno hudang. Berai mukakeun panto barang ret kanu digotong reuas anu lain di kieuna, ras inget ka anakna. Saha eta teh Jang Harli? Karmin cilaka Pak? Harli ponok ngajawabna cat unggah bari tetep ngagotong Karmin. Puguh Mang Seno gugup samara pola samarampa leos ka dapur, jol balik deui tapi teu mawa naon-naon ukur cakah cikih teu puguh. Mang Seno mantuan nurunkeun Karmin tina gotongan tuluy dibuka sarungna. Barang ret kana dada Karmin Mang Seno meningal lenyap. Masya Allah, ieu teh kunaon Jang Harli? Rag-rag tina naon nepi ka kieu ieu teh? Tangkal peuteuy Mang. Waduh, nah atuh gagabah teuing budak teh. Kumaha pangna bisa rag-rag namun tang kana dahan bobo atawa ti gurawil? Atawa memang teu bisa naik? Kieu Mang tadi teh Karmin teh naik rek ngalapeuteuy maksudna teh tapi samemeh tepi kana dahan upang handapna di teh nya Karmin ngadak-ngadak eureun terus nangkeup peuteuy tangkal teh ti pepereket nu akhirna mah awak Karmin nyerosot ka handap tak kitu we kasaksian ku abdi mah Mang. Harli nerangkeun tetempoanana sabab ukur kitu anu kapanggih ku manehanana harita teh atuh meningah huleng Mang Seno teh para mitra sadaya sabab asa aya nu aneh anu tumiba ka diri anakna. Harita Mang Seno tuluy nyarita. Heran nah bet jadi kitu nya apa anak Mang teh kana urusan naik mah geus ahli ieu teh malah mah tangkal kalapa haji manat nu pangluhurna ge. Iwati manehna nu sanggup naekan komo deui ieu ukur tangkal peuteuy nu moasa kumaha luhurna. Tapi nah bet aya kajadian kieu nya ceuk Mang Seno bari ngusapan tarang Karmin. Anu baseuh ku kesang tiis bajuna rangsak dadana dadas tapi geus aya tapak ngubaran. Rupina mah keur sial we Mang. Memang kitu Jang sial meureun. Tapi geus ieu aya urut ngubaran yeuna saha nu ngubaran di ditu? Mang Seno neuteup kana dada Karmin. Yubaran di pasama apa nu mawana mah ieu pun Mirja. Nya nuhun atuh Jang bungah Mang teh nempo nu bela ka sobat teh. Mang teu bisa mulang tarima iwati ngadua ka pangeran sangkan kahadian ujang ditampi ku anjeunna. Cek Mang Seno bari neuteup kana beungeut Karmin anu pias. Terus janten kewajiban eta Mang teu kedah seueur saur lah. Keur kitu kalacat aya nu ungah horeng biurmi anu kakara balik tas di pasar. Nampo nu ngariung di tengah imah mening ngagebeg sabab geus aboga pirasat yen bakal manggih kareuwas. Ya Allah, kunaon atuh budak teh Kang Seno? Biurmi langsung muruk ka anakna nu ngalempreh teu eling-eling. Nu madak cilaka rag-rag tina tangkal peuteuy cenah. Nah, bet aya-aya wae atuh kumaha geus kieu atuh? Ya ulah gempeur-gempeurkeun da geus aya nulungan. Ieu tatu geus aya tapak ngubaran. Nya so teh teu eling.
eling-eling liwat teuing ti nyeri we meureun da tadi mah geus eling sakedeung cenah. Nanya anjang Harli, diurmi ngareret ka Harli. Mohon bi tadi mah tos eling bi. Ngan teu acan tiasa diajak nyarios we da teu daekeun di temalan tadi ge, mun teu daek nemalan wae. Temal Harli. Teang aki jama atuh sina ngajampe di dieu. Diurmi ngabejaan ka salakina. Mang Seno asa diingetan pok nyarita. Aiho nyakeun urang teang ayeuna. Mang Seno teu mikir panjang leos ini trek nepungan aki jama. Nyatana aki tegesna Karmin alias bapa Nabi Urmi. Ari Karmin harita teh digugulung ku indungna, disaksian ku Harli jeung Mirja. Malah mah tatanggana jul-jol narempo atuh jadi loba batur. Akhirna jebul aki jama datang diiringkeun ku Mang Seno, bus aki jama ka jero. Langsung nyang hareupan Karmin anu ngajepat di tengah imah. Gap tarangna dirampak tuluy dadana disasar lalaunan. Teu ngabahayakeun aki? Diurmi nanya ka bapana tapi ngabasakeun aki da memang aki jama geus kolot naker. Wah, teu ngabahayakeun ieu mah datatunya ukur bare gungkul. Tapi mun kajadian sakali deui bisa mawa aja ieu teh. Nya kunaon ki make bisa aja sagala. Mang Seno reuwas. Oke nanya kirek nanya heula. Ari budak sok ulin kanu jauh. Jeung deuna kungsi boga papacangan. Kungsi ka urang Campaka nu dicare ku kuring. Tah ieu nu ngabalukarkeun teh. Tapi keun bae ulah loba obong. Keun ku aki urang jambe. Cing minta cai herang segelas. Susuganan Allah marengkeun. Cek aki jama menta cai keur ngubaran. Ari Bi Urmi buru-buru nyumponan pamenta aki jama sok dibikeun. Teu loba omong tuluy dijampe husu naker sanggeus rengse mapatkeun jampe pamakena. Cai dibanyurkeun kana dada Karmin, malah dikepret-kepretkeun kana beungeutna. Na atuh harita keneh koreja teh Karmin hudang. Panon buburi lengan siga nu kabuhulan, rundut rinat harita para mitra siga monyet. Tapi akhirna mah bet ngulapes koledag ngagoler untung ditampanan ku Mang Seno, sirahna teu tigeledug kana palupu. Kunaon ieu budak teh nya? Ceuk Mang Seno. Wah moal naon-naon keun bae, jamak sakitu mah jalalaki. Ngan ulah diidinan ka Campaka deui bising bahaya. Nyangan deui anu sejen awewe mah moal beakeun. Aki jama meuni teu euleum-euleum. Yen awewe mah cenah moal beakeun, ceuk aki jama teh para mitra. Oh jadi kitu keun urang jaga, urang papatahan sangkan Karmin teu ulin ka Campaka. Mang Seno ngarti kana pamaksudan aki jama. Harita Mirja ngahuleng. Manehna teu ngarti kana kajadian harita sabab omongan aki jama jeung Mang Seno bet mawa-mawa ka Campaka sarta mamawa makaba nyaeta ka kabogohna Karmin. Tapi Mirja teu loba omong manehna ngahenen we da sieun katempuhan. Satuluyna para mitra Karmin dipindahkeun ka kamar sarena sinareureuh sarta sina tetep heula pipikiranana sedeng nu narempo nungtutan baralik malah Mirja jeung Harli amitan tuluy baralik. Kocapkeun para mitra sorena Karmin geus eling pisan. Geus bisa diajak nyarita malah mah geus menta dahar. Ngan mata kuatir ungan neureuy meureun deui dada karasa nyeri meuni nyanyautan. Harita Mang Seno jeung Bi Urmi para mitra sadaya dariuk gigireun Karmin anu nyarane kana beli. Lain min bapa teh heran abad bisa ragdag kitu euy. Apaan maneh teh geus ahli kana tataekan mah jeung deui lain kakara ayeuna ngalaan peuteuy teh. Natangkalna leueur atawa beak tanaga, cing caritakeun ka bapa ngada ka Hardi. Ceuk Mang Seno bari mencerong ka Karmin nu keur ngahuleng bari nyawang kana kajadian tadi. Para mitra kaum dangu, sabada Mang Seno nyarita atuh Bi Urmi ge tuluy nyarita. Heueuh, mah ge teu ngarti, napa teh kajadian kitu, Min? Oh, Pak, kuring ge kaget, Pak, sabab pengalaman kita asa aneh jeung teu pikahartieun, Pak. Hari sabab ti mimiti poe ieu pikiran kuring jadi kawer sarta sok diganggu we ku kalangkang-kalangkang nu matak susah mikiranana. Isu keneh geus kasamaran yang ka Nyisari kama ini. Atuh tadi tangkal peuteuy bet robah wujud jiga Nyisari tak kitu, Pak. Ceuk Karmin teu asa-asa. Ngebrehkeun pangalaman ka kolotna. Kumaha? Dedengean teh diganggu ku bayangan Nyisari. Kitu, Pak, jiga nu kaedanan kuring teh, Pak. Cilaka maneh teh kapelet euy mun kitu mah. Digeringan pikir ku pihak Nyisari, ngajak ngadu jajaten ieu mah yeuh. Mang Seno bangun anu jengkel asa dihina ku urang Campaka. Akeun bae Pak bila kadar kitu, Pak. Is. Keun bae kumaha ari maneh kumaha mun inget ka Nyisari keur ngasa bedog.
kami mah malang ya bising maneh nyium medog anu meunang asa cilaka atuh matak suing meureun. Wah, bapak mah Karmin nyerenge. Teu mustahil min sabab tangkal peuteui ge bisa robah wujud katempona. Mun maneh keur kakeunaan ku sihir mah. Nya lah, mage ngarti ayeuna mah hariwang bising cilaka, sikeun nima di sumur aya nyisari nemongan di jero cai. Malang bisi maneh luncat ka sumur pan cilaka meureun. Ceuk indungna nemrong. Atuh Karmin teh mending ngarahuh seunggah nyang hareupan hirup bisi aya kajadian nu jiga tadi. Duh kumaha tuh kuring teh mah? Papahokeun nyisari teh ulah diinget-inget bae. Mun perlu mah totog ge ku surat ka ditu, bolaikeun sing jentre ngarah ituna teu ngagerejud ka maneh. Atuh kudu dibolaikeun ku surat mah. Urang lawan ku lemes we, da bongan manehna make jalan lemes gitu. Nah kumaha jalan lemes teh min kawas nu becus we sia? Minta kaki biar aku teu mere. Kumaha pamanggih bapana kitu geuning niat udak teh? Biur mi ngareret ka Mang Seno. Nu ungut-ungutan ngabandungan para mitra sadaya. Ya cobaan we sugan aki maneh mere elmuna. Nakeun angke mun geus cager menta. Tah bener kitu pek ayeuna mah geus sar-sarekeun atuh. Ngarah tatu maneh tereh cager bising katutuluyan ongko pan loba gawe maneh teh. Karmin ngahuleng panona peureum hayameun. Ari pikiran kumalayang kanu anggang kanu geusna kanu naon-naon nu geus kaalaman. Breh tangkal peuteui kacipta deui malah mah peuteui ge ngalangkang dina lamunanana. Mending ngagarbay pikabitaeun pating aroyag siga nu gugupai. Ari Mang Seno jeung Bi Urmi kaluar ti kamar Karmin bari mawa hate nu ngandung kasusah sabab anakna bet ngalaman kajadian kitu. Hariwang bisi aya naon-naon leuwih bahaya. Gancangna carita saminggu geus kaliwat Karmin geus bisa luntang lantung deui di buruan. Malah mamineng didatangan ku Harli diajak ngobrol lila-lila Karmin ngarasa jag-jag. Dadana nu ruksak geus ampir cager da geus teu ngarasa nyeri. Dina hiji poe Karmin bebeja ka indungna yen rek nepungan ka akinya jama bari ngalatih tuur ngarah teu titingkuheun. Kubi Urmi diidinan atuh leos Karmin teh ini. Sadatang-datang ka aki jama Karmin teu buru-buru ungah kalah kaluntang lantung di buruan bari alak ilik ningalian tangkal nangka. Breh nempo nangka segede pendil bangun geus asa. Ki, nangka geus asa ki alanya. Montong siam bising rag-rag deuleu. Temal akina. Pangalakeun atuh ku aki. Sangeuk cara nape sia kami mah ayap ka dieu anggur. Kami aya bicarita aja. Ceuk aki jama bari tetep ngajemprak di tepas. Atuh teu wani baha Karmin teh bus ka jero diuk hareupeun akina. Bang geus cager eta naon teh? Naon sia geus cager teh? Mun teu geus aing sia nanya ka maneh, sia geus cager. Aing nanya ka aing mah kumaha nanya teh kumaha aki damang kitu. Boyo pisan sia. Oh mun kieu halopat atuh da rada lieur wae kuring teh ki mun kumaha aki damang. Cager euy. Alhamdulillah ayeuna mah. Kumaha maneh geus cager ayeuna? Sadik deui ki kariparnana we dari tatuna mah garing. Bopek atuh caritakeun ka aki naon sababna nepi ka ngalaman rag-rag kitu. Naon nu karasa ku maneh mangsa harita? Darak-dak Karmin ngabejakeun pangalamanana sakumaha nu geus diterangkeun ti heula. Mung hanya ka waktosna ka bejeng CF para mitra.